Beda di teteangan kok aing. Naik Jor-joran neangan hiji. aing. Aya bisnis aing ding. Bisnis naon sia. Teh aciseun pokona mah. Naon heug? Ya. Uang arisan arek. Arisan naon? Ya duit atuh, arisan duit. Sabaraha kan? Gope ding dibukana sebulan sekali. Ayo. Nangan eta gope nu menang sabaraha? Ayo menang mah 1 juta ding. Pira aku 1 juta. Na sabaraha urang? Duaan kayak aing jeung maneh. Duaan. Duaan lah. Yo, aing jeung batur mah ribet ding. Kita sok aya nu hese mayar. Aya nu nganjuk heula. Hah, ribet geus mending duaan. Terus eta kumaha? Heuh, duaan. Gope ewang. Menangna? Menangna aing heula. Engke bulan hareup maneheun. Ngerti? Eta malin arisan atuh cungur. Siapa yang nginjem duit ka aing? Ya beda atuh. Sia mah. Apa arisan hanteu? Kan aku mah ai duaan mah meureunna sarua jeung nginjem. Nya hanteu atuh, beda. Aing menang ayeuna, sia menang isukan. Bulan hareup nah. Nginjem kumaha lamun nginjem mah nginjem duit. Karek eta nginjem. Teh heueuh nya. Ieu mah arisan erek moal. Heueuh sok atuh. Lumayan kayak dia gope nya. Oke we, bulan hareup teh menang. Aing menang sabaraha? Menang. Berarti menang 1 juta. 1 juta. 1 juta lah. Sok tah, kadiekeun heula. Tah, geus. Tah, nu ayeuna aing heula nu menang nya. Heuh, ka bulan hareup maneh nya. Heeh. Arisan ding sing ieu atuh sing rada gaul atuh kudu apal arisan teh. Ya nya aing balik nya. Heeh. Alhamdulillah bulan hareup anjing geus meunang 1 juta tah. Alhamdulillah aing milik mati mana we ayana euy.